Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang deraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara Darius Mustika Careuh Bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarekeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Mustika Careuh Bodas. Sok kaparayun sadayana. Ayeuna mah urang caturkeun deui Patih Jaya Sakti sapada menang laporan ti si Jama. Laju we atuh tatan-tatan. Cenah isuk marek ini we ka Gunung Kunci arek nyoba-nyoba ngajorag Nyi Anjani jeung si Topeng Setan. Ari eta Patih Jaya Sakti teh arek ngajakan Ki Padma we pangawal satyana. Kocapkeun wae Ki Patih Jaya Sakti teh keur ngobrol jeung Ki Padma. Wayahna isuk mah urang ini teh kaula arek ka Gunung Kunci. Kieu kebon dan Gusti nah aya magesan naon? Sumuhun bade ngaresakeun angkat ka Gunung Kunci. Nah bade tatapa atana be bade naon ieu teh? Lain arek tapa tapi arek ngacorag jalma jahat. Nyata si Anjani jeung si Topeng Setan anu geus jadi ulon-ulon kajahatan. Loba rahayat anu geus jadi korban. Kapanan pasti aki ge ngadenge. Lamun kiwari teh dilembur keur gujrud, aya si Topeng Setan jeung si brewok anu jadi mamala pikeun rahayat. Laras, sumohon Gusti. Sumohon aki ge nguping ka saurna teh cenah aya ririwana si brewok sareng si Topeng Setan anu sok nyanakan jalmi. Dipaehan teras layona teh duka ting ka mana tah kitu Gusti. Bener teh salah. Kiwari mah geus kanyahoan. Nu jadi ulon-ulon teh nyaeta si Anjani anu tumuk di Gunung Kunci. Kitu kutan teh Gusti. Bener. Kula nu menang beja di prajurit petingan anu geus ngayakeun panaluntikan. Kieu nah teu sakaligus ditumpes ku prajurit petingan Gusti. Puguh oge prajurit petingan ge henteu mampu lantaran si Anjani teh sakti mandraguna bisa ngadalikeun mayit jeung deui henteu bisa pae cenah. Ku kituna kaula panasaran hayang ngajaja sekaligus lamun bisa mah hayang numpes eta si Anjani jeung si Topeng Setan anu mangrupakeun ancaman pikeun kasalamatan nagara. Lamun teu sagancangna ditumpes bahaya, maranehna teh boga maksud hayang ngarebut kakawasan kerajaan Sumedang. Nu matak ngumpulkeun mayit teh nyaeta jadi pasukanana tah kitu. Ki Padma teh atuh mani kerung ngadenge katerangan ti Gusti Patih anu sarupa kitu mah teteh geuning. Anu jadi ulon-ulon kejahatan salah ieu teh nyaeta Nyi Anjani jeung si Topeng Setan. Anu cenah ceuk Gusti Patih mah eta si Anjani teh sakti luar biasa, bisa ngadalikeun mayit jeung boga maksud pikeun ngarebut kakawasan kerajaan Sumedang. Kana kitu mah nya cenah eta Nyi Anjani jeung si Topeng Setan teh kudu sagancangna bisa ditumpas. Amboing kitu kudan teh bahaya tuh Gusti. Namung teh punten. Nah, bet ngajakan jisim abdi. Sumuhun teu nyandak bala tentara anu zeur. Nya,
arek ngajakan aki wae moal ngajakan para prajurit lantaran gede resikona. Kapan bising harapan teh mayit hirup, lamun seuk bentrok jeung para prajurit pasti bakal anu jadi korban. Jadi kukituna leuwih hade ke kukula sorangan anu bakal ngungkulanana ngan bae kula ge bakal nyamur alias nyamar jadi jalma biasa. Arek pura-pura moro jadi tukang paningkaran, jandan bade nyamar jadi tukang moro. Nyamang gak disim abdi mangiringan wae. Gitu cenah cek eta Patih Jaya Sakti teh ngajakan pangawal satyanya ta Aki Padma. Isukan mah arek indit ka Gunung Kunci. Arek numpes janingan bae arek pura-pura we cenah jadi tukang paninggaran. Ngarah teh ka nyahoan. Atuh singketna carita. Isukna bener we. Ki Patih jeung eta Aki Padma teh geus ararinit ngantunekeun karaton. Dina kayaan nyamar atawa nyamur, make papakaian jika paninggaran we umumna. Mawa panah jeung tumbak, kon kitu detehan teh katinggalin mawa anjing anu kacida gedena. Ayo Aki, urang kurusakan jangan tepi ka Gunung Kunci. Mudah-mudahan wae, si Ancani jeung setobeng setan teh kapanggih. Mangga Gusti, mangga. Kumaha ieu panyamaran Aki parantos sae Gusti? Geus cukup sakitu ge. Kukayan gitu mulai nganyawankeun. Lamun urang duaan teh ti karaton. Hehehe, semun mangga. Ayo sia kalong. Urang indit ka Gunung Kunci. Urang moro euy. Ngan bae kiwari mah lain moro mencek atawa moro peucang. Urang moro jelema deuleuh. Hehehe. Ceki Padma harita teh bae nungtun si kalong anjingna nu kacida gedena. Anu sok biasa maturan Ki Patih saupama Ki Patih arek moro kapileuweungan. Patih Jaya Sakti jeung Aki Padma anu lumambah beuki lila beuki ngajauhan karaton. Atuh urang singketkeun wae duana teh kiwari mah geus tepi ka sisieun Gunung Kunci. Reg duana teh ngaraneg aleureun. Urang ayeuna geus aya di sisieun ieu Gunung Kunci. Ayo we urang pura-pura moro. Kade sing iatna sing saring jing baga kanjing, saring zat baga ikat. Urang bakal asup ka daerah musuh. Tinang tu ieu teh bakal ngabahayakeun. Mangga Gusti, mangga. Namung jisim abdi mah janten panasaran laras aya muajid bisa usik. Malihan majiga anu harirup. Asa namean we kitu ngadanguna oge. Ari numutkeun katerangan ti si Jamal mah kitu. Mayit jalma teh bisa dikendalikeun, bisa harirup. Malahan membuka kekuatan anu hebat luar biasa. Alah, aneh atuh ari kitu mah. Mangga Gusti, mangga. Sumohon. Sugan we atuh kapetwenak eta si Anjani sareng si tobeng setan teh. Berabai duana teh lembang. Kiwari mah geus ngamimitian naek ka Gunung Kunci. Karasa hawana ge geus beda. Kapanan eta wewengkon teh kasohor sanget. Sok sanajan kayan ti beurang tapi geuman. Matak bating puring kat kana bulu. Cekuk kadenge si kalong teh ngagogogan. Tanah rungkun belah ti kidul. Atuh Aki Padma teh harita teh tumanya ka eta anjingna. Aya naon sia kalong? Papanggihan sia teh. Ayo Aki, urang tuturkeun si kalong na aya naon cenah dina rungkun teh. Mangga Gusti, mangga. Aturuan nanti nuturkeun si kalong anu nyerenteng kalabah rungkun belah ti kidul. Basa si kalong geus deukeut ka eta rungkun. Nah atuh ari korobas teh anu korobas ngajeleng nu taya lian ti Bagong. Basa arek diudag ku si kalong langsung diulag we ku Ki Padma. Bisa montong diudag. Ye nanaonan. Kapan urang mah lain erek moro Bagong. Ye tapi arek moro jelema. Atuh eta anjing teh henteu tulus ngudag eta Bagong balik ti we ka Ki Padma. Geuningan aya Bagong Gusti. Nya, sugan teh naon? Geuningan Bagong. Ayo Aki, urang teruskeun lambah. Duana teh neruskeun deui lampahna.
Sabadang geus sababar halila asruk-asrukan di atareuweung di Gunung Kunci. Duana teh acan manggihan naon-naon anu aneh. Soko panggih jeung Nyi Anjani atawa si topeng setan mah ngan bae basa tepi ka salah saji tempat. Cekuk kadenge eta anjing teh ngagogog. Ai aya naon Gusti? Itu si kalau ngagogogan kembali ditu. Nya ayo urang pariksa ki. Basa duana teh nuturkeun deui si Kalong. Breh ti kajauhan katempo aya nu pating galoler. Ari eta nu pating galoler teh lain catang ka aya nu geus barobo. Tapi ieu mah mayit wungkul. Ugoe atuh Kangjeng Pati jeung Ki Padma ge mani ngajenghok. Ngaranjuk kaget. Alah Gusti, geuningan mayit. Nya kareh age. Wah salah. Pasti teh mayit anu diparawaan ku si topeng setan jeung si Anjani. Kumaha ari tos kieu ye bade kumaha ieu teh? Aki mah dagoan bawa itu si Kalong. Ulah wani-wani ngadeukeutan eta mayit. Keun, ku kaula bakal dipariksa. Ceuk Kangjeng Pati Jaya Sakti miwarang Ki Padma pikeun ngantosan we cenah ulah wani-wani ngadeukeutan eta mayit lantaran bisi ngabahayakeun. Atuh gancangna carita Ki Padma mah ngageroan si Kalong. Ayo cenah urang ngajauhan. Ayo Kalong, ulah kade ulah deuketan eta mayit teh euy. Ayo ka dieu tuturkeun deuleu. Ceuk Ki Padma. Atuh eta anjing teh ngarti langsung nyampeurkeun ka Ki Padma. Geus kitu mah Ki Padma mah nyumput we satuangeun rungkun. Sedengkeun ari Kangjeng Pati Jaya Sakti. Lajeng we nyaketan eta mayit anu pating galoler. Mayit teh diperhatikeun. Tetela eta mayit teh hanteu usik hanteu malik da puguh mayit karana oge. Ieu mayit geus cukup loba. Teu salah. Luyu jeung laporan di si Jama. Ceuk Kangjeng Pati bari merhatikeun ka eta mayit anu katempo kiwari mah geus arusik. Nu tarina pating galoler teh kiwari mah pating curung gunung harudang bogo we atuh Ki Pati Jaya Sakti teh mani reuwas ningali kitu mah. Ai tetra geuning mayit teh arirup. Alah aing kudu waspada kaya kieu mah. Curung gunung harudang bari pating galarem matak pikasieun. Ki Padma anu nyumput satu kangen rungkun ge hatena meni ngageter atuh. Ningali mayit bisa harirup mah. Teteh eta mayit geuningan bisa harudang. Leuh meni pikasieun kitu. Mudah-mudahan we Kangjeng Gusti Pati ditang tayungan. Ulah rugi ka cilaka. Mayit anu geus harudang teh harita teh ngalingkung ka Kangjeng Pati bari pating galarem. Kangjeng Pati Jaya Sakti teh waspada atuh langsung menetaki-taki. Lantaran eta mayit hirup teh harita katempo arek narajang. Pating garajeleng arek ngarontok. Basa Kangjeng Pati dirontok ku eta mayit hirup. Kangjeng Pati teh laju ngacaul ka luhur kalayang. Bari dampal sukuna teh ngabagikeun panarajang ka eta mayit hirup. Jelebet, jebrod. Tapi Kangjeng Pati teh mani ngaranjau gaget lantaran eta mayit teh tetela geuningan tagen. Pohara wadana sok sanajan geus kabeunangan ku tajonganana. Rikat atuh Kangjeng Pati teh ngacaul ka tukang. Curalit cre. Napak kana lemah nangtung pancuh rada anggang. Bari taki-taki merhatikeun ka eta mayit hirup. Alah cilaka. Eta mayit teh sakitu wedana. Tapi keun hayang nyao. Urang sing hareupan. Kituna teh Kangjeng Pati laju ngawatek ajianana anu disebut ajian jaring pangrungkup. Barang eta mayit hirup geus ngadeukeutan pating galarem, Pati Jaya Sakti teh meta. Kadua dampal pananganna teh didorongkeun we ka payun, lamun seuk katingali mah aya sababaraha jaring atawa kecrik anu pating belesat ngarungkup kana tangtungan eta mayit. Ari katempona mah eta mayit teh katempo we jiga anu garajadahan teu bisa neruskeun delengkahna. Jika anu kabakut we
Rasakeun si acian kecrik pangrukup ti aing hasok. Maju deulah. Cek Kangjeng Pati nangtang kata mayit hirup. Tetela sabada mapatkeun acian jaring pangrungkup. Eta mayit teh hanteu bisa usik, teu bisa obah kiwari majiga matung we. Tapi kituna teh hanteu lila. Lantaran katingali ku eta Patih Jaya Sakti mah. Kecrik saktina teh geus pararegat bisa dipegatekeun ku eta mayit hirup. Malahan mah mayit hirup nasi brewok anu pangheulana maju narajang. Ki ajlong rek ngarontok ka Patih Jaya Sakti. Atuh kentak nadah panarajang. Geduk des dua bentrokan kekuatan diadu. Jarek-jek Patih Jaya Sakti tengah jarek-jek kadorong ka tukang ayakana satengah lengkana. Tetela eta mayit si brewok teh anu pangkuatna. Gerem mayit si brewok teh ngakajeleng derek ngarontok. Bari jeung kiwari mah ditaluturkeun ku baturna. Atuh kapaksa Patih Jaya Sakti teh kudu ujlang-ajlang nyingkahan panarajang musuh anu sakitu lobana jeung ngabahayakeun. Najan mayit hirup tapi leuwih bahaya tibatan manusia. Lantaran eta mayit hirup teh najan kabeunangan oge handeup kerel-kerel. Tagen we malahan mah beuki dieu teh beuki karang jeung ngabahayakeun. Kajleng Patih Jaya Sakti teh kiwari geus ngajauh di kaluhur. Celegedeg nangtung dina luhureun dahan kai bermartikeun ka handap ka tempo mayit hirup teh patinggal rembi ka sieunun. Alah, cilaka tetela eta mayit teh garaga warada geuningan. Tapi keun hayang nyaho urang sing hareupan ku acian teu merag tiagat. Cek eta Patih Jaya Sakti bari curalit kiwari mah turun we ka handap celegedeg. Nangtung pancu geus kitu mah nenjrag bumi 3 kali geblik bumi atawa taneuh teh ditenjrag we ditigri. Kaayaan teh jadi ingeung riek eta mayit hirup teh anu laleumpang teh jadi patinggal leong patinggal berulah labu. Rasakeun sia hasok lamun bisa mah harurang deui deuleuh. Ceki Patih Jaya Sakti bari jeung henteu cicingeun kiwari manyusul tepus panarajangna. Musirkeun kakuatanana. Malahan mah kiwari tinggeus ngawatek acian kuntur salaksa. Eta mayit hirup derek ditibanan we cenah ku acian kuntur salaksa. Geus kitu mah dampal panangan Kangjeng Pati teh dicungcungkeun ka luhur. Tekung sidilap barasat baranyai katingali aya kilatan cahaya nu pating barasat pating baranyai itu kating ti mana datang. Teu lami geus kitu mah eta kilatan cahaya teh didorongkeun ka payun ditibankeun ka eta mayit hirup. Galagar kadenge sora nu pating galagar pating jalagur. Mayit hirup teh mani racleng atuh pating galabrur rubuh. Sok sanajan hanteu bikin ka ancur lebur. Tapi eta mayit hirup teh katempo we pating galoler. Geus hanteu bisaeun harudang deui. Dina kaayaan kitu teu kanyahoan aya cirim anu ngacorelat. Celegedeg nangtung teu jauh ti Ki Patih Jaya Sakti. Ari eta jirim nu anyar datang teh tajalian ti Nyi Anjani bari teh kung silapok atuh tumanya ka Patih Jaya Sakti. Saha istilah teh? Wani-wani datang ka dieu bari nyieun kaributan. Ngaran kaula Jaya Sakti. Ke, nah saha nyai teh? Ngaran aing Anjani. Jadi nyainya anu geus jadi ulon-ulon kajahatan. Loba rahayat nu geus jadi korban mayitna dibawaan ka dieu. Bener teu salah. Nah naon maksudna atuh datang ka dieu teh? Katingalina mah jiga arek moro. Sabenerna kaula datang lain arek moro bagong atawa moro mencek. Tapi arek moro maneh Anjani. Kudu dicangkalak, kudu ditewak. Puguh we atuh ngadenge jawaban ti Kangjeng Pati anu sarupa kitu eta Nyi Anjani teh mani molotot. Tetela eta jalma anu katempo jiga pandigaran teh. Boga maksud anu tangtu nyaeta arek nyangkalak ka dirina. Kurang ajar. Siang geus wani-wani datang ka dieu bari boga maksud arek nyangkalak ka aing. Sarua jeung socoloh kojor. Tapi lumayan oge. Tetela sia teh geuning boga pangabisa. Asok buktikeun. Lamun nya arek jangkalak ka aing, maneh bakal dicangkalak. Ngan bae air mawa ketuna beak. Mitra waktosna parantos nyekapannya.
Segala urang tura jajara carita mustika careuh bodas dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajeng ngahapunten ieu emang teu tiasa alami. Waktosna teu kabujeng, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.